Kresna ingkang mayunan ngawartosan Prabu Yudhistira. Maka pertama ya aya naon lulumpatan ngahajakan akan pada mulut tulung ke sampean demi nyelamatkan dulu sampean maksa satayana Pandawa bakal tumpur di tengah paman Kumayana nya akan gaduh siasat teu aya deui gederna berjuang paman Kumayana lintang ti putrana Bambang Aswatama kalesan akan ninggal aya si Prabu Pramea ti nagara Barawangun kagungan gajah eta gajah teh namina teh Esti Aswatama leres dipaengan ku Yai Bima surat abal-abalan Esti Aswatama Esti Aswatama malu nonton tilu hiji jantan loba kadangun ku paman Kumayana atuh geder berjuang lungsur tina karetana lungsur tina kareta perang jul panahna ngabar bandara bodas perdamaian nanakeun jadi perang nu gede sekarang leres teu aya lian tangtos paman Kumayana teh nu diange kapercayaan diri lintang ti salira ngarti salira hiji raja anu taranyak bohong didinya upami paman Kumayana roskeun kasampean anak Prabu nya Aswatama mati wayana sampean kada ngawaler Esti na lalaunan Aswatama mati natarikeun Esti Aswatama mati teu wantun Raka Betara nah ngan teh wantun Bratayuda tepan kedah adil jeung jujur ai Bratayuda teh cukup ku perang lahir tapi utami nama perang batin ai Bratayuda teh Brata teh laku yuda perang laku lampah Bratayuda upami budak mah ieu teh muka ceng-cerengan upami sepuh mah muka tabungan tapi antara kaula sareng Kurawa ieu teh muka amal perbuatan Raka Betara wong beci katitih wong salah ketara wong bohong ka bener wong wadul ka susul setiap jama anu salah langkahna bakal ditinggalikeun dina perangna yen ieu bakal ancup ka giles roda alam teh roda anu ngagiles akhlak kalakuan manusia